Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan sing aya nasib idit ka Mekah amin. Ari balik ka beuli sawah kajieun imah nu megah ka beuli mobil nu mewah rizkina sing tambah-tambah bilikna sing tambah-tambah pamajikan oge sing solehah ya Kang lain tambah man itu kadeuleu itu nini di tukang geus calangap tam terjadi embahna ieu tribal narada lawunan. Alhamdulillahilladzi askanana biladi Indonesia Raya wassalafati Pancasila wa Undang-Undang Dasar 1940 bin Sabang ila Merok dan seorang menjawab Nabi ya iman telat loh maaf Kang sok ngajijeng sim kuring masing tarik sorana kaluarkeun daripada ditahan-tahan jadi setruk sadaek. Siap kompak siap tarik siap tengkeun min Sabang ila Merok aing mah teu kenangeun euy ya araya ibu-ibu aya bapak aya Pak ibu aya bu aya buaya Allah. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'an. Wa qala al-musannif fil alfiyah maqdi al-ilmu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata man lam yakun ya'rifuhu fahaquhu ayya'lama. Allahumma nawwir qulubana amin binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adu kusim kuring dipika hormat para habaib, para alimil ulama, asatid wal asatidah anu tetiasa kusim kuring disebat satu persatu namina. Wabil khususil khusus kangge guru urang sadayana nyatana Kiai Haji Marwata, oge Ustad Abdul Muhid, oge Ustad Hasanuddin atanapi Ustad Sanud, teras deui Ustad Idil atau Jasidik, terus di Ustad Murdi, Ustad Ade, Ustad Jalal, Ustad Ajo, Kiai Haji Arsan, sarang Ustad Hairudin, oge Ustad Hudri. Mudah-mudahan guru urang sadayana sing aya dina tayunan Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Oge teu hilang ka aparatur pemerintahna anu parantos hadir kersana Pak RT, Pak RW sareng palurahna. Nyatana Bapak Aden Soekarna SOSS, kayak SOSS segalanya. Terus oke Ketua Karang Taruna, oke Sersan Dede, Ketua Pamuda leres. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan sing sararehat Bos Yuswana sing aya dina tayunan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Oke terhilap ka ibu-ibu bapak-bapak umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sadayana, alhamdulillah simkuring tiasa silaturahmi ka ieu panompatan kampung naon namina teh ieu teh? Kampung naon? Sorangan atuh ngomongna. Blok Pandang. Tapi dirasa-rasa geningan di dieu mah rada tiris bener teh. Jaba simkuring kamari ceramah can beres-beres tunduh can sare-sare ieu teh watangeunah nama lamun tunduh kieu teh diganjel nama ku kopi hideung ieu teh. Aya kopi hideung aya. Geuning katingali di hareup mah eueuh ieu. Ayana ge naon ieu teh nenen naon ieu teh. Aduh, ampun teh asim kuring mah lain pulgar nyebut nenen teh asim kuring mah aslina oge orang Bandung. Di Bandung mah terkenal dengan bahasa anu lemes laras teh. Betul teh Kang? Ti atuh Tangerang mah susu tetap susu, Sukabumi susu tetap susu, Bogor susu tetap susu. Tapi maaf Kang, maaf ce, di Bandung mah susu teh lain susu tapi nenen. Gitu. Ari ieu nenen naon ieu? Dangeunah nama tiris kieu teh nenen jahe ieu teh ieu.
aya jahe aya naon jahe tuh eta mah janda herang kan ari jamu aya jamu naon jamu janda muda ari jage aya jage naon jage janda geuneuh lain kuna naon Kang lamun ayeuna sim kuring ceramah bari tunduh kieu diganjel ku kopi hideung sok aya ngahaleuang uing makan teu kuna naon moal fanatik moal siap didengarkan siap dangukeun bagaimanakah aku kan batas ceramah di sini saja aku susah gelisah jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku secangkir kopi hideung tak tersedia mana tepuk tangannya tepuk tangan singan kopi hideung eueuh sia aduh apunten panitia sim kuring mah teu nitahkeun ngabejaan we heureui jeung heureui campur heueuh kitu tapi maaf Kang maaf ceuk dimanapun tempatnya siapapun yang mengundangnya pasti we dihareup teh aya cai nu sina kieu bener teu leres teu ieu biasana nu kieu teh sok disebut cai murah salin murni atuh bener teu ngan maaf Kang maaf teh sim kuring mah sok inget baheula kerja di santri ari nginum teh ciherang wae bener teh santri cek aing ayeuna kasebutkeun jadi kiai nginum teh cerang deui da baheula mah santri Kang maaf ceuk sim kuring kerja di santri baheula lamun teu boga duit teh sok indit ka WC ninyuh cai keran matakan santri mah buara ruduk aya santri buduk jadi aya baruduk kabeh tuh santri teu kuna naon santri buduk oge nu penting mah warok saling barokah dimana ya buduk barokah tapi orang doakeun aku sadayana mudah-mudahan santriin-santriat sing dijantenkeun ulamaul amilin amin ya rabbal alamin aduh kopi hideung nuhun mudah-mudahan pamajikan sing opat kopi asa panas kene mending nenen we lek asa loba tayo di dieu mah tuh geuningan loba tayonya Ampura Kang sim kuring ayeuna nyebut ka barudak leutik tayo dan ditu mah di Bandung dinten sim kuring barudak leutik umur 5 tahun sampai 10 tahun teh biasana sok disebut tayo ku sabab naon ku sabab barudak sagede kieu mah sok meuli tato 500-an gambar kawayu gambar tayo ka warung ditempelkeun na bujurna ari pas ditingali dina sabulahna aya gambar Upin Ipin geuleuh hari pas nongeng aya bacaan betul gitu sing soleh tur solehah amin ya Allah ya Rabbal mangga sadayana nenen heula ayo nenen cenah nenen kadu boga
ngebuadak ini nanti bangga sapalurah nenen ngaji lanjut ya lanjut sokah kembali ke lab satajana sim kuring dongkap kaya penempatannya tanu pertama saja gagayaan ngaji gitu teh dan zaman ayeuna mah ngaji kudu dibarengi dengan candaan betul tante leres tante lamun teu kitu mah pasti baralalik bener teh untuk baralik malolor di tempat geuningan bahkan aya nu leuwih parah mah ka WC ngan teu balik deui ting bener ka WC ting dileg-leg bujuri kita teh nah untuk toka tinggalikan saur Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kieu dangukeun man sarrahu ayyub satalahu fir rizqi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu ibu terang hartosna pantesan marullahu kawing kieu atuh dangukeun dia hartosna dangukeun maka sing sajal manusok silaturahmi nu pertama kono bakal dipanjangkeun yuswana aing mah teu ceureuh sia ngaminan aja makang mace ari ngaminan teh kudu sesuai dengan ilmuna dengan senina leres teh leres sok tingali contohna ayeuna di masjid lamun ayeuna aya nu keur ngimaman maca al-fatihah kieu macana teh ieu dangukeun corona eta dangukeun Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin mahamina atau gitu kudu sesuai tapi lamun ayeuna aya imam keur ngimaman maca al-fatihah kieu macana teh kang dangukeun ghairil maghdubi alaihim tante rawaseun tante pas tante berarti anu tadi oge kudu pas alias enak siap balikan deui siap dangukeun maka sing sajal manusok silaturahmi nu kaduana ku Allah bakal diseueurkeun rezekina tongwa kada uing na can beres dangukeun heula dangukeun kieu ya dangukeun makas halo guys ya dangukeun maka sing sajal manusok silaturahmi nu kaduana ku Allah bakal diseueurkeun rezekina
sia gaminan aing mah. Dia kira-kira bisa teh gaminan aja. Perlu teh dicontohan ya. Perlu. Dangukeun kieu cara ngajawabna dangukeun. Amin. Siap? Siap? Dangukeun. Maka bakal diseureurkeun rezekina. Bagus. Lain darah raik we ku aing dititah gitu teh. Atuh pasti dah hoyong seuris. Ya kira-kira ibu-ibu hoyong seuris kina tante. Bapak-bapak hoyong seuris kina tante. Atuh dah pasti sadayana oge lamun ditaros hoyong seuris ki pasti hoyong seuris. Bari taat ibadah ka Gusti Allah. Leres gitu? Betul gitu? Ya maaf ya bupas sadayana simkuring hoyong naros kira-kira wios. Ya kira-kira ibadah naon sih anu paling pertama ku Allah bakal dihisab. So, kira-kira orang di sok sarolat osok. Oh, sok berjamaah osok. Mudah-mudahan ngawadul nasing dihampura ku Allah. Sok kangga maaf jeung simkuring mah jujur osok-osok, tara-tara osok tara. Tuh cek aing ge nu asalna osok jadi tara. Tapi maaf ibu bapak sadayana simkuring mah binga anu amar watasuta binga anu kagiri-giri ku sabab naon. Alhamdulillah Kang, alhamdulillah Bu. Simkuring kantos ceramah ke Kepulauan Riau jagat Malaysia simkuring binga, tapi simkuring binga ku sabab sanes kantos ceramah ka ditu simkuring binga ku sabab ningali jalmi-jalmi di ditu disiplinkan. Luar biasa Bu, jalmi-jalmi di ditu mah disiplin, kadang adan di masjid ngong adan di masjid. Allahu Akbar Allah. Langsung penuh ku motor. Diatur ku motor ku sabab naon? Maaf tong wakasudon. Ku sabab rumah warga jeung masjid jararau. Aya nu setengah kilo, aya nu sakilo, aya nu 2 kil. Jararau tapi maksakeun make naon? Make motor coba deuleuteun urang mah masjid sisieun imah keukeuh we nu ngakuna santri mah waktuna adan sok nararonton ni wusu. Ari cekwing dia naon? Jari kuduna. Ya emang bibir-bibir saha? Emang masalah buat lo. Maaf Kang, maaf Cek. Di zaman ayeuna mah tong hari gading sifatna barudak nu nyarepangan HP. Nini jeung aki-aki oge nyarepangan garara gaul gararaul. Waduh, eta nini nyepangan HP ngadownload TikTok. Eta HP-na diteundeun di haripanana langsung we joget dengan nyanyian kieu. Entah apa yang merasuki. Tuh cek aing gara raul. Tapi tekuna naon Kang? Tekuna naon ceuk? Gara raul oge nu penting mah HP-na sing maslahat kangge urang sadayana. Amin. Ya Rabbal alamin. Balikan deui kana tadi kira-kira orang dia sok salat tara. Osok berjamaah osok. Alhamdulillah.
ngan ieu mah hayang pangjawabkeun we ku sadayana ieu sing kararompak siap siap dengkeun ari monyet sok dahar tara monyet sok nginum tara monyet sok sare tara monyet sok sholat tara monyet sok ngaji tara monyet sok zakat tara monyet sok puasa tara cing dulur ari jelema sok dahar tara jelema sok nginum tara jelema sok sare tara jelema sok sholat tara jelema sok ngaji tara jelema sok zakat tara jelema sok puasa tara atuh ibu bapak miwah barudak sadayana lamun aya jelema pagaweana dahar nginum jeung sare palebah salat tara eta ngaji oge zakat oge puasa oge nu kitu teh atuh tong bolotot ka aing monyet naudzu maaf ya kira-kira ibu-ibu hayang disebut monyet tante bapak hayang tante disebut monyet pak naudzu coba ya giliran ibu-ibu heula maaf bu kira-kira hayang disebut monyet ridho tante bu dangukeun bu dangukeun tapi ibu hampura pangjawabkeun ku sadayana sing kararompak ku siap lamun ayeuna di bumi ibu aya nu tara salat nyaeta caroge ibu berarti lamun ibu-ibu wengi sok bobojeung saha ibu sok bobojeung astagfirullahaladzim baru jeung monyet geuningan kang dia mau yang kira-kira bapak-bapak disebut monyet ku ibu-ibu ridho tante pak hayang tante kang jawab atuh pak kira-kira disebut monyet ku si ibu kira-kira ridho tante tak ridho tante aduh jangan dulu emosi tenang bapak-bapak ngaji jeung Jose Abimanyu mual eleh pasti menang ayeuna giliran bapak-bapak siapa siap jangukeun tapi bapak-bapak pangjawabkeun ku sadayana sing kararompak siap lamun ayeuna di bumi bapak aya nu tara salat nyaeta pamajikan bapak berarti lamun bapak-bapak sok ngajalankeun sunnahna rasul bapak sok kitu jeung saha bapak sok kitu jeung astagfirullah atuh kabayang kang lamun ayeuna bapak-bapak kitu jeung monyet berarti hasilna atuh budak sada monyet teh monyet euy ayeuna atuh budak ngan kalakuanna siga naudzubillah maaf kang maaf ceuk kira-kira lamun ku urang dipikir diulang-balik dipapai dirasa-rasa boga budak kalakuanna siga monyet kira-kira hayang tante ridho tante matakan hayu urang jaga sholat anu 5 waktu sok da monyet tara sok jelema mah kosok sok lamun jelema tara sholat berarti jelema atuh jelema mah jelema we ulah monyet naudzu tumba naudzubillahi min
Siap berjamaah siap? Siap sholat siap? Waduh jam 5 molor kayaknya. Eta duha dipakai kunut. Nyaho lain duha subuh kaberangan. Aya nu kitu aya. Mana tiungna ya? Mudah-mudahan orang balik di penempatan sing daek sholat, sing daek berjamaah, amin ya rabbal alamin. Maaf ibu bapak sadayana, dina sholat ulah lalaboran ku sabab sholat merupakan suatu ibadah laras, dan ibadah itu harus dibarengi dengan ilmunya. Bener tante? Leres tante? Ieu tong hari gani masalah ibadah sholat dina sameme sholat we heulaanan aya nu ngaranna wud sok wudu sameme sholat, sok wudu sameme sholat. Alhamdulillah. Ngan maaf ya, dina wudu oge kudu dibarengan dengan ilmuna. Leres teh? Leres teh? Maaf dangukeun dina kitab Al-Bunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahun nurani, di dinya aya hiji hadis Nabi saur Kanjeng Nabi Muhammad kieu, la sholata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkurismallah alaihi. Artina naon Ustaz? Maksudna naon? Hartina maksudna teu disebut sholat pikeun jalma nu sameme sholatna teu wudu heul, jeung teu disebut wudu pikeun jalma nu sameme wuduna teu ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Ya kira-kira dina wudu sok ngucapkeun bismillah tatara? Kosok tatara? Lamun tara berarti wuduna henteu sah, jeung otomatis sholatna oge moal sah. Kusabab naon? Kusabab syarat sah sholatnya eta terbebas dari hadas dan najis. Kumaha cara hadasna? Ngabersihkeunana. Carana dengan tayamum dan wuduna kudu lamun wuduna teu ejreg berarti sholatna moal ejreg moal sah. Leres matakan cek guru orang sadayana tadi bener sok buka barudak pasantren ke. Oh Ustaz cenah pasantren mah jauh teuing jeung mahal. Ih pan geuningan aya Ustaz setempat di dieu aya tante. Aya ngomong datang ka Ustaz setempat bari sasaduk siga kieu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apunten Ustaz sim kuring teh gaduhan urang kali ieu teh hayang diajarkeun maca Al-Qur'an ngan ieu mah disim kuring kangge Ustaz gaduh salib dan gaduh 50 jut aya teh kitu. Di atuh lamun eueuh mah ngomongna balikan deui siga kieu ce dangukeun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hapunten Ustaz ieu teh sim kuring ngagaduhan urang kali hoyong diajarkeun maca Al-Qur'an ngan ieu mah ti abdi ngan gaduh kangge Ustaz ngan beas 50 let ayat teh nu kitu. Eueuh. Matakan Ustaz wararegang oge. Tuh aing ge pegangnya. Tapi alhamdulillah dah biasana malamun uing ngaji balikna sok dibere berkah. Sim kuring kamari celamah di ditu di Brebes Jawa Tengah. Da balik teh atuh ngagemol kan. Diasupkeun ka mobil tah bawang beureum 2 dus. Beas 2 kintal. Hayam hirup diasupkeun. Wakakak diasupkeun. Sapi patu pirang diasupkeun semoga. Kitu biasa mah kitu. Jadi biasana kitu teh. Atuh biasakeun ari kitu. Alhamdulillah. Gaduh murang kali teh pasantren keun siap sing nyaah kana diri urang kan.
singnya karena budak kurang bisi ibadah kurang bisi ibadah budak kurang tadi tampi ku Gusti Allah na'udzu tsumma na'udzu billahi min ku sabab naon tinggal dina kitab Subhat karangan Syekh Ibnu Ruslan jadinya dijelaskan bahwa ibadah teu make ilmu maka ibadahna moal ditampi ku Gusti nadomanana siga kieu fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu sing saha jalma ma ibadah teu jeung ilmuna bantuan atuh geus penting ya kaluarkeun sorana bisi santruk sok kaluarkeun siap siap sing saha jalma ibadah teu jeung ilmuna maka ibadahna moal ditarima kugus balik mama wae cicing dikeun kugus de Allah kugus de Allah bener turuk tuk 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 di prank ku aing ibu-ibu maksudna naon Ustaz hartina naon jelema anu ibadah tanpa ilmu maka ibadahna moal ditampi ku Gusti Allah na'udzu tsumma na'udzu billahi min Bu maaf sim kuring hoyong naros kira-kira jelema nu teu boga ilmu rugi dan teu rugi dan teu ih atuh rugi ibadahna oge moal ditampi ku saha ku Gusti Allah maaf sim kuring ngagaduhan hiji carita ieu carita jelema rugi kira-kira siap didengarkan siap diceritakan siap didangukeun dangukeun barudak dangukeun tayo sia heureuy wae maneh mah daya nu molor ditu nyungsep kitu huluna kan dangukeun kan dina hiji carita ieu aya hiji preman ieu hiji jelema nu bangkawara embung neangan ilmu bodoh dina masalah ilmu agama cek nu bohong teh mah ieu jelema teh tukang tarok tukang bobok tukang morosotkeun tan tali eta ngan datang hakikat ti Gusti Allah eta si preman teh nikah jeung istri nu salehah istri kaluaran ti pasantren istri nu pinuh ku ilmu agama damerenan ieu istrina pinuh ku ilmu agama dina ketika datang waktu duhur eta istrina ngajalankeun salat ngajalankeun naon salat nganempok ka salakina embungeun salat da bangkawarah dibejaan ku istrina Kang atuh Kang salat datang waktu duhur Kang atuh Kang salat datang waktu asar Kang atuh Kang datang waktu maghrib Kang atuh Kang salat kumaha jawabanana jelema nu bodoh cek si akang cek si preman tadi sudi najis aing ngalaksanakeun sudi najis embungeun salat tapi waktu terus berputar waktu terus berjalan anu tungtung namah datang taufik jeung hidayah ti Gusti Allah anu asalna eta si akang embungeun salat jadi hayangeun salat jadi hayangeun eta hayangeun alhamdulillah ngan meureunana aya kendalana naon ieu si akang teh bodoh dina masalah ilmu agama teu bisaeun salat atuh tungtung nambah bebeja ka pamajikanana da pamajikanana mah pinuh ku ilmu agama cek si akang teh kieu neng
akang teh hoyong tiasa salat ngan akang teh tiasa kumaha carana salat sok atuh wartosan kuno geulis di bejaan kuno geulis ngan simpel di bejaan siga kieu Kang upami akang hoyong tiasa salat masuk akang ayeuna indit ka masjid engke geus di masjid Kang cicingna tukangeun imam jeung engke di masjid Kang jelema kumaha wae oge ku akang turutan ruku ngilu ruku sujud ngilu sujud iktidal ngilu iktid cok si akang teh atuh ieu mah gampang eta si akang langsung ngageredek indit ka masjid eta si akang geus datang ka masjid nempo di masjid kur aya dua jelema saha imam jeung tukang koma dimulailah koma Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampaikeun beres koma bring loba jelema nu datang ka masjid ngan biasa we nu datang ka masjid teh pemain inti aki-aki si tayo sok hareureuy di masjid geuningan aya tong hareureuy wae atuh di masjid teh tapi bae teh heureuy si tayo di masjid keun bae cenah cicing we antepkeun di masjid mending di masjid bari salat bari heureuy daripada di luar bari nginum-nginuman sok mending mana mending di masjid bari salat saheureuy-heureuy di masjid heureuy cenah kan bari bereslah komat eta dimulai ku imam Allahu Akbar salah jadi rek ruku tadi tah kieu diturutan ku si preman ditukangeun Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin beneran si budak leutik si tayo cicingna tukangeun preman ari kabeneran karena ge budak leutik sok harareureuy pasindreuk-sindreuk jeung babaturana meureunan bosen pasindreuk-sindreuk didinya nempo ka hareup teu apaleun aya preman eta culi preman disindreuk ku budak leutik cek budak leutik nah ini makanan saya nih ngaranna ge si tayo penek leutik ai preman jangkung bari ngajeleng atuh dah beunang siapa ini ngajol dia mah biar kira-kira geus disintreuk ceuli preman ku budak leutik ngambek tamual premanna ngambek tamual i atuh moal ku sabab naon ku sabab jelema bodoh teu apaleun carana salat sholat inget we karena ucapan istrina cek pamajikan anak Kang engke di masjid mah jelema kumaha wae oge turutan ruku ngilu ruku sujud ngilu sujud iktidal ngilu iktid da marukana teh kieu teh ruku heuh jelema bodoh nu tungtung nama diturut dihareupeun aya saha aya imam diturutan eta ku preman teh leungeunna tukang nampolan batur tarik eta culi imam dikeker heula ku preman nah beunang sia ku aing atuh pan imam teh ngagebeg meureunna reumasna apa eta cek imam dina jero hate bisa kakarekeun aing imaman 5 tahun ceuli aing disintreuk ku makmum da imam oge sieun batal tadi nama hayang nempo ka tukang sanu nyitreuk aing keheul ya aing ngan mungeun nempo ka tukang da bisi bang nu tungtung nama dituluykeun ku imam Allahu Akbar naon ngaranna ruku lain suku eta pas ruku kabeneran budak leutik ditukangeun hareureuy deui leungeunna ngawahan ka tukang panonna nempo ka handap ngan teuing nempo naon mata
Nah benang siapa eta batok preman dicok usaha si tayo aduh masya Allah. Iya kira-kira ketika batok preman dicok si tayo ngambek tamu alia preman ngambek tamu di atuh mau tak jelema bodoh dina masalah ilmu agama ingat kana istrina deui diturut cek istrina kan Kang jadi masjid mah jelema kumaha wae oge turutan kan ari hate mah moal bisa ngabohong Kang pan ngomong dina jero hatena bari guru tuh ngomong siga kieu eta preman pantesan loba jelema nu umumkeun salat da geuning salat teripu bisa ngaleungitkeun batok ada aing datang ka dieu teh hayang bisa salat diturutan ku aing ge hareupeuna aya saha aya imam ieu kabeneran imam teu make salepa masya Allah atuh da imam nage keluaran ti pasantren biasana nu keluaran ti pasantren mah tara make salempa sabab adul aya santri di dieu aya mana santri ngacu sok tanyakeun ka santri tara make salempak tah bener teh santri tuh da ahli salempak mah pang da uing ge kieu-kieu ge keluaran ti pasantren ieu teh ceuk nikakeun ayeuna teu make salempak ngeunaheun tiis tuh aduh nenen heula mangga nenen tayo palurah nenen pangarsa bisa nenen bismillah alhamdulillah alhamdulillah geus nepi mana bieu ngaji we salempak eta banyak ngaji kana salempak eta lain ai ibu ngahuleung we pohoeun meureunan da biasana orang di rumah sok kadatangan penyakit barho bener teh naon ari barho bubar poho bahkan aya nu leuwih parah mah naon cingho cicing oge geus poho pan ieu mah celeungkeung ceuk santri abdi tumhiho abdi tumhiho abdi tumhiho abdi tumhiho naon tumhiho abdi mah tuman hilap jeung saha eta teh kumaneh beunang mudah-mudahan balik ieu sing mawa ilmu nu manfaat Kang sing balik mawa ilmu nu manfaat ce amin ya Allah ya Rabbal ieu kabeneran si imam teh teu make solepak menikah deuleuh genok sagede batok atuh ieu preman diusulkeun ieu ku preman diedankeun dalamun ayeuna meureun khusyuk mah ieu salat pahalana badag ieu leungeun ngawahan ka Tuhan bari diheuraskeun leungeunna nempok ka handap dikeker heula batok imam bisi goyang itu pokna sabeunang ku aing atuh meureunan da jelema imam oge jelema boga kaabek beak dengkeuk eta imam teh ngabek najong jelema itu kageuna berungsya ieu si preman ditajong ku saha ku imam kira-kira ngambek tamu alia preman moal ada jelema pon dina masalah ilmu agama tungtung nama inget kana ucapan istrina diturut ditukangeun preman aya saha ya si tayo keur si tayo teh penek nyaleutik
hari ditajong ku preman tukang najong batura udah preman yuk najong budak letik tarik belah ngacel ngatu si tajong tungtung nama nikahkeun ngacel kana kaca pepes kaca masjid terjadi we sholatna gara-gara pepes naon kaca masjid nu tungtung nama terjadi sholatna balik we eta si preman teh dah pepes kaca masjid eta si preman balik makan banget beureum gegedor ka imahna teu apaleun maca assalamualaikum buka iya salaki aing kunaon di luar ambekan kieu buka sia ieu pamajikanna mung aya masalah meureun dibukakeun pantona ya akang teh kunaon ambekan balik ti masjid teh lain aya di batur mah balik di masjid teh tenang hatena teh ari akang mah kunaon bet ambekan kitu teuing sia kunaon kitu akang mah teuing pokona mah tiwit ayeuna aing embung salat deui suci najis aing ngalaksanakeun salat pokona embung nah kitu akang mah ye neng bisi hayang apal mah salat teh ripuh neng salat teh ripuh nya emang ripuh naon ieu batok aing dijawab ku budak leutik Masya Allah eta teh gara-gara bodoh dina masalah ilmu agama naudzu matakan boga barudak yuk pasantren matakan boga budak yuk asupkeun ka madras cenah ngaji siap tayo tapi maaf barudak maaf santri maaf tayo ketika ayeuna kolot maneh ngasupkeun maneh ka pasantren masukkeun maneh ka majelis ilmu eta teh bukti bahwa kolot maneh hayang boga budak anu soleh tur soleh betul teh hayang boga budak anu nurut kanu jadi kanu jadi sa kanu jadi kolot bener teh aya keneh teh budak nu teu nurut kanu jadi kolot pan ayeuna mah gara-gara ieu balurah gara-gara Mobile Legend jeung Free Fire ayeuna sok main Mobile Legend aya pan mungeun dititah keur main Mobile Legend mah kang komodi mainna Johnson aduh skin epic teh geuningan sering make skin legend mahal lah eta mah pan beureunan lamun ayeuna dititah ku kolot di tengah-tengah permainan bisi surrender panan daripada surrender mending aing kabur cenah ustad geuning apalan pan aing pemain kieu oge ieu top global pani darat itu nini pani teh naon cenah jangan gara-gara aya permainan Free Fire kamari atau bulan puasa penting-penting aya salatna ngaranna naon taraweh yuk dina tarawehan ayah sujud freestyle dia sujud di freestyle kang ayah nama kumaha cara sujudna tarang dihandap suku di luhur coba kumaha menti jonglok modar merenanya Masya Allah ayah nu kitu ayah sing nurut kanu jadi kolot yang siap santri siap nurut kanu jadi kolot Mobile Legend siap surrender waduh sih pasti kabur daripada surrender mah ieu bintang aing berenang ngurangan kayak turun cenah ieu dina epic jadikeun kana legend bener teh sih gitu tadi baliknya bae da aing mah ustad gak apal kitu ngomong we di dieu mah apal di imah mah geus epic aing bisa rek mabar sok we balik nanya aduh Masya Allah sing nurut kanu jadi kolot siap sing hormat kanu jadi kolot siap kusabab naon ridollah firidol walidain ridona Allah tergantung ridona kedua orang tua dan bencinya Allah tergantung bencinya kedua orang tua kita naudzu penting ali cek Mang Haji Roma iraha oge kumaha emang iraha ganti ngaran eta maaf ya simkuring widi kasadayana bade nada dan dakwah nya siap didengarkan mual banati mual ngangge musik tenan naon coba heula ceket ayo atuh musik kok
Alhamdulillah orang make ieu deui aing era piraku nyanyi make sorban heula maaf ibu bapak sadayana kira-kira ya aya sirup sigana teh cocok ieu bener sirup lagi sirup beureum tuh iya kira-kira lagu nu tadi fakta atau hoak betul atau tidak betul betul ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua dan marahnya Allah tergantung marahnya kedua orang tua kalau Allah gak mau marah maka kita harus nurut sama orang siap nurut sama orang tua siap santri siap barudak insya Allah alhamdulillah dia ngaji masih kena betah tuh jadi dia ngaji biasanya sok nepi jam sabaraya nepi subuh ya emang na aing wayang golek itunya apa ngaran aing abdi manyu merenang golek imah siap nikah subuh ambu tiris jadi mending balik aya nu hanut bala-bala iman emang ngomong mikir nanti kemana wae daripada ayeuna ningali nasi pantis beren balik ka bener teh mending ka kamar ningali naon betul nyaho mending nenen heula alhamdulillah ibu bapak asada rahimakumullah Ustaz apakah ada pahala mencari ilmu ayat atau ayat coba tinggali barudak tina kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Nawawi didinya aya hiji hadis Nabi menjelaskan seperti ini ieu rek kamar neraka ieu rek WC rek kamar ieu ulah dilating si loba juri di WC man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aulam ya'mal bih kana afdala min ayyusalliya al-faraqatin tatawuan anu artina naon maka sing saha jalma anu sok neangan ilmu ieu ilmu teh erek diamalkeun atanapi moal diamalkeun sarua keneh jeung salat 1000 rakaat salat 1000 alhamdulillah ya kira-kira pernah teu orang dia pernah salat 1000 rakaat pernah teu sigana lamun pernah hulu tinggalin di handap ya tuh tong harigana salat 1000 rakaat dina bulan Ramadan we heulaanan peuting-peuting aya salat naon ngaranna tarawih naon ari tarawih tarasawareh panan ieu pasukana meureun nya ieu biasana di dieu tarawehan sabaraha rakaat ceuk 40 hiji eta mah madhab naonnya madhab Imam Samudra meureun aya anu 20 tilu aya anu 11 duanana bener nu salah mah nu teu salat betul leres ieu biasana di dieu tarawehan resep anu gancang atau nu laun nu gancang sarua jeung aing kita CS Jose Abimanyu salat na 5 detik beres gelo di ditu di Sukabumi eta teu sip kuring salat saking ku gancangna bismillah nikawalad dolin di saleding atuh oh eta imam saacan takbiratul ihram nempuh ulah ka tukang ka makmum cek imam siap barudak siap digedean aya aingnya mau balik naon cenah itu Ustaz Jose Abimanyu Kiai Bintang dai TV One waduh emang pernah nempuh aing di TV One jam sabaraha hah jadi saya tamanya pernah tapi wadul kamari Kang sim kuring di ditu di TV One saacan di TV One non tampilna di RCTI
dina acara silet aing balik ketihan da ku silet. Bener ya mah dina silet aya dina TV One beureun kamari acara Assalamualaikum Nusantara kade di ngajawab Waalaikumsalam Nusantara cenah lain Assalamualaikum Nusantara acarana kamari teh subuh secara 3 hari berturut-turut aya dina TV beungeut euy. Alhamdulillah mun geuneuh masih gana di pareuman TV tah untung nanti rada kasep saeutik ieu oge kan. Alhamdulillah bilih hoyong ningali mah tingali we dina YouTube dina TV warnanya ketik we non Assalamualaikum Nusantara. Nah Ustadz Jose Abimanyu pasti aya dirinya aing kasep lamun geuneuh berarti lain aing. Ya gitu we kan. Lanjut nepi mana bieu nikah subuh atuh karek jam sakieu geus subuh cenah nepi salat tarawih gajang ten uring ten uing mah Kang eta imam sajan takbiratul ihram nempuh heula ka tukang ka makmum ceuk imam siap barudak siap gaskeun Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim ada gelo imamna Kang ieu maksudna naon Ustaz artina naon maneh mah cenah kikituan Ustaz maksudna kieu anu ditempo dina maca Quran mah lain gancang lain launa tapi naon waratilil Qur'ana tartila aing malau bangun candara rahari nyatu can nyatu daharnya emang di Banten naon bahasa dahar nyatu mah kahewannya mamam lolodok tukas wang meureun lolodok mah nya. sing tarik ngajawabna siap kusim kuring dicontohan heula cara ngajawabna kieu turutan siap Allah yo saya teh mah make yuk gitu aing mah montong make yuk atuh geus we Allah mah Allah hungkul sok sakali hah sok hiji dua tilu ayeuna make hungkul deui cekek wae geura sok ayeuna kusim kuring dipere aba-aba heula Kang lamun ieu leungeun can meber ulah waka mulai maca Allahna lamun ieu leungeun can ngeupel ulah waka eureun maca Allahna siap asyap dangukeun waratilil Qur'ana tartila engap ngahajak bisi di kampung gaya nu kering bengek alias TBC urang doakeun we sukan mah mudah-mudahan sing pararae panyakitna sia ojo can beres moge ngomong geus protes deui palurah tuh amin ya Allah ya Rabbal lanjut kembali ke lab anu ditempo dina maca Quran mah nyaeta tartil sarwa jeung makharijul huruf sarwa oge jeung tajwid bahkan saur Kanjeng Nabi khairul umur ausatuha pangalus-alusna perkara nyaeta pertengahan henteu gancang henteu gancang lu atuh lapat urang henteu badag henteu eta henteu kuru
sedang-sedang? Siap sholawatan? Siap? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali deui salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana. Ala yasin ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hami wa min ummah bi ahlil badri sadayana salatullah ala toha salatullah ala yasin sadayana salatullah ala toha rasulillah. Salatullah Allah ala yasin illa ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hami wa min gummah bi ahlil badri sadayana salatullah ala toha salatullah Allah ala yasin habibillah. Sekali deui salatullah salamullah ala toha Allah Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu salawat lagi toharadinul muayyad ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Capek teh sholawatan eta bisa yang dibagikan deui mah hok weh heula bagikeun meh nikah beres teu kunaon sok. Mudah-mudahan sholawat orang sing didugikeun ka Kanjeng Nabi sehingga orang kieu dina poe kiamat sing dicarikan sing dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina tempat anu saya monggo Allah amin ya rabbal ieu betah keneh ya jamaah nah jadi gitu aja teh biar siga Ustaz Maulana mau makan can dahar can inahi wing acanya lanjut yuk siap lanjut sekarang baru jam berapa nih lo bener aing dia naik jam 10 aing nampir aku jam 10 kene oh jam apa ya jam aing baru nan mana mah ih ngahina ka euy jam sabar ayeuna setengah 12
leuwih siap jam 12 beres ulah leuwih siap kusabab simkuring ngagaduhan ieu guru cek guru simkuring ulah ngaji di jam 12 penting ka ditu cek kusabab naon pernah baheula simkuring keur ngaji di ditu di Sukabumi cek guru simkuring kieu jang kade lamun maneh engke kanasibkeun jadi kiai ti akang mangan saeutik ulah ngaji di jam 12 penting ka ditu simkuring kan penasaran kunaon ulah ngaji di jam 12 penting ka ditu cek guru simkuring kieu dangukeun jang kumaneh regepkeun kumanah dangukeun ku cepil ieu mah ti akang ulah ngaji jam 12 penting ka ditu kusabab naon kusabab eta mah disebutna lembur biasa nama anu lembur masuk ditambah siap panitia tuh siap cenah aing ieu pas-pasan ieu cenah teu kuna naon simkuring mah teu dibayar oge teu kuna naon rilpo simkuring mah teu dibayar oge dan yang penting mah balik uing mawa amplop Ampura ada embung amplop mah uing mah tara naik hap isi nama teuing amin ya Allah ya Rabbal sokah dangukeun ayeuna urang bahas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ibu bapak sadar rahimakumullah dangukeun di luar sana banyak yang membicarakan bahwa memperingati maulid Nabi besar Muhammad singnon seperti orang kieu ya itu merupakan bid'ah bener teh leres teh mengatas nama dalil kan mana kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar nu artina naon dangukeun ieu hujan naon ya henteu dangukeun cek golongan anu tadi mah ieu hartina teh kullu bid'atin dolalah teh ari sakabeh anu anyar eta sesat ceuk saha cek golongan anu tadi padahal mah lamun ku urang dikali deui dalapan kulu didinya dina ilmu bayan terbagi kana dua nu pertama kululil ba'di nu kadua kululil jami ngecek golongan nu tadi mah lafaz kulu didinya teh maksudna lil jami hartosna sakabeh anu anyar eta padahal teu sakabeh nu anyar eta sesat bener teh motor sesat cenah mobil sesat bantuan atuh HP sesat TV sesat tapi lamun ayeuna mobil dipake ka pangajian sesat henteu mobil dipake ka pangajian sesat henteu HP dipake nonton dakwah sesat henteu tapi lamun HP na dipake nonton video porno eta kakarak sesat eta kakarak naudzu berarti kumaha urang erek make ayeuna bid'ah oge lamun dipake napi maslahatin mah jadi alus kan lamun pi madaratin mah jadi goreng leres jadi bener tuh orang memperingati maulid Nabi pernah tuh di dia memperingati 17 Agustusan eta rek memperingati naon hari kemerdekaan bener tuh didinya biasanya 17 Agustusan sok aya lomba naon di dieu panjat cau mah sagede kieu meureunnya manya dipanjat teh lamun di ditu mah lain panjat cau panjat pinang aya di dieu panjat pinang aya ih kade panjat pinang teh haram ceuk tah panjat pinang teh haram atuh haram da kudu lagi dipinang dulu baru dipanjat bener teh bener sok tingali dina panjat pinang mah biasana sok digeruk-geruk bener teh aya geruk A aya
si Abah mah awakna badak dihanap cicingna oge si Ujang naik kalau si Abah bari nyepengan pinang teh si Abah dihanap kieu tah cuk si Abah jang naik jang kana tak Abah naik si Ujang teh geus naik kana luhur tak si Abah ditanya ku si Abah jang nepican acan geuning Abah jauh keneh nangtung atunya uing ieu Abah nangtung si Abah teh geus nangtung kieu ditanya deui ka si Ujang jang nepican acan geuning Abah jauh keneh geula atuh jang cenah Abah teh hoyong nenen heula diuk deui si Abah teh nenen heula alhamdulillah geus nenen Abah geus naik atuh naik deui si Abah teh bari nyepengan naon pinang ari geus kitu teh kumaha jengke si Abah teh geus jengke ditanya ku si Abah jang nepican acan geuningan Abah jauh keneh eta ceuk si Abah kapalang beureun ceuk si Abah kieu tong kapalang jang tah tincak tangkurak aing pan beureun ditincak tangkurakna ku si Ujang ari geus ditincak teh gorese labu ti kosewat dahulu mitohana botak oh hulu mitoha botak kusuk ku si Ujang urut tincak taneuh liat nya atuh leueur jadi labuh ti kosew ieu kira-kira pi madaratin atau pi maslahatin madarat atau maslahat madarat oh ustad ngaulahkeun kana 17 Agustusan lain kitu erek aya 17 Agustusan heung erek aya panjat pinang erek aya lomba balap karung erek aya lomba menatap foto mantan terlama montong atuh manya nempo we foto mantan ulah tapi lamun urang sadayana beragama Islam ditanya ku sim kuring ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad yang memperingati 17 Agustusan ieu abdolan keneh mana jawab butuh ngahaudeung anjing bangunan teh terseponanya memperingati mana nu abdol Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi kenapa karena memperingati kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad untuk agama Islam dan untuk umatnya betul betul ye Ustaz 17 Agustusan oge kan memperingati hari pahlawan memperingati hari kemerdekaan ayeuna pahlawan berjuang dengan darah dan keringatnya leres teh aing ge apa maaf Indonesia bisa merdeka banyak dari yang memerdekakan Indonesia yakni santri dan kiai betul betul ayah santri ayah hidup santri hidup santri hidup santri hidup nenek-nenek maunya paeh atuh paeh mau di dieu dan adanya santri dan kiai karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun ayeuna eueuh Kanjeng Nabi Muhammad maka mustahil ada santri dan kiai dan mustahil pula Indonesia bisa merdeka betul betul makana abdul keneh mana memperingati 17-an yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dina Agustusana geus lomba pentingna tabligh akbar ngaji siga kieu tah eta baru abdul betul pan perjuangan Nabi Muhammad luar biasa betul teh siap teh dicaritakeun perjuangan Nabi Muhammad ya ngaharudeung moal ya baralik moal ya siap didengarkan suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad dakwah di satu kota yang bernama kota Tomadinah emang aya Tomadinah kota kota Taif. Pada saat itu Nabi Muhammad disambut, tapi Nabi Muhammad disambut bukan dengan senyuman, Nabi Muhammad disambut bukan dengan sholawat, Nabi Muhammad disambut dengan batu yang dilemparkan kepada wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leuheung di baledogna ku kolot nu geus gerde
dan memusuhi Nabi Muhammad. Ieu mah ku budak leutik ku si Tayo. Si Tayo teu apalna naon polos keneh tong hari gading masalah nu kitu bobogohan oge teu apaleun si Tayo. Bener teu? Bener teu? Ieu dibalenogan Kanjeng Nabi Muhammad ku si Tayo hina teu? Hina teu? Lain hina deui hinoy. Eta perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa, betul? Matakan orang sebagai umatna yuk berjuang untuk Nabi dengan bersolawat, dengan sholat, dengan mendekatkan agama Islam, betul? Siap? Ibu bapak as'ada rahimakumullah, terakhir, kalau kita lihat realita kehidupan yang ada di dunia, naudzubillah bu, ayeuna Indonesia keur direweuhkeun, keur digonjlongkeun kudu ngaranna si Covid-19 atau si Mang Corona atau si Mangko eta si Mangko naudzubillah. Apakah ada corona di sini? Mudah-mudahan corona sing diangkatkeun ku Gusti Allah, amin ya robbal. Apakah ada sebabnya corona ku Allah diturunkan ke alam dunia? Ayat banyak orang yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu. Karena banyak orang yang tidak bertakwa, maka Allah turunkan bencana, Allah turunkan corona. Na'udzubillahi min. Amin. Tapi sebab-sebab ku Allah diturunkan corona gening sebabna loba, bener teu? Bener teu? Dangukeun saal-saalin deui. Aya oge awewe nu meresotkeun calanana pikeun muaskeun nafsu birahi lalakina, betul? Aya anu tungtung nate aya parabola parawan jebol ti heula eta parawan eta pawawan aya pawawan metakan jaga murang kali ulah sampai budak urang kaditu kaditu puguh jalan bari maksiat ka Gusti. Ngan uing masuk inget lamun ningali santri baheula uing sok nganadom tentang ayeuna kemaksiatan mengundang bencana aya eta teh nadomanana. Ngan uing mah lamun ningali santri sok inget baheula keur jadi santri pernah datang ka hiji awewe dalam artian lain hayang direstui ku kolotna. Da meureun uing mah santri datang dengan apa adanya, tempo da santri mah kuleuheut tawadu, santri mah tara mawa duit, bener teh? Eta datang ka hiji imah awewe dalam artian lain hayang direstui ku kolotna. Kumaha jawaban eta awewe? Dihareupeun indung jeung bapana, embung cenah panyakeun santri mah bodog. Embungeun atuh pan uing teh sakit hati meureunna. Sakit hatiku. Di mana sakitnya? Di mana? Sakitnya tuh di mana? Di sini dong, bukan di situ. Eta embungeun cenah panyakeun santri mah bodog pan uing sakit hati celeungkeung nyanyi uing hareupeun indung jeung bapana jeung manehanana cek uing kieu. Di depan orang tuamu kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan dirinya, kau hina diriku, kau sebut tentang bodog. Ya gitu. Terima kasih, terima kasih. Eta meureun bapana heueuh teh setujuan ka sim kuring embungeun eleh celeungkeung bari nunjuk beungeut sim kuring bapana celeungkeung kieu. Ulah daek malitari terima loba cucukan, ulah daek kawin ka santri eta santri mah loba budugan, santri mah loba budugan. Ayah santri teu yeuh. Ieu da sigana ibu-ibu lamun ayah santri yeuh da budugan atuh wani mukakeun aing mah. Eta budug ti luhur nikahanna. Harideung teu sagara dek ieu budugna. Masya Allah, teu kunaon da santri mah cirina nyaeta bisa ngaji. Sia santri mah cirina budug cenah. Ciri santri mah bisa pandini nate setujuan kasih kuring celeungkeung eta
ninina ditukangan imahna cek ninina kieu nasi odok ikan mujair santri buduk kanjutna laer. Masya Allah, bener itu gitu. Kalau pe hujan mau moal bakat turun juga tidak. Kan jadi loba tukang jarang di rumah. Si eta tuh, geus nyepekan kopi, di dina aya kentengnya, kenteng di luhureun teh aya odol. Meh naon cenah meh teu hujan. Padahal dibabetkeun kana hulu batur teh. Aduh, Masya Allah. Cek santri kieu nado manana. Hei barudak kudu eling Indonesia Gusti guling bukti ayeuna loba maling sela-selaping. Apakah betul seperti itu? Yang benar nih Pak Gusol. Betul? Maling ayeuna maling baju samping tapi maling naon? Sela-sela ping-ping kan. Khususna ka kaum istri ayeuna kudu hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang belut eta. Teu wani nyebut liang tai teh Kang. Contoh eta banyak. Apakah ada sebabnya Allah turunkan bencana corona ke alam dunia terakhir saur Allah kieu Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharo parantos dohir apa? Al-fasad pirang-pirang karuksakan timimiti gempa bumi, aya tsunami, banjir bandang, puting beliung, mang corona, kereta tijali ke ayah. Lo bener ya tewah? Pan kereta mah berenang ngaronda. Munantung jangkung kareta tak dijalik solehat. Nah uzo, kenapa sih itu semua bisa terjadi? Bima kasabat aidin nas. Itu semua terjadi karena ulah tangan nyebut sia ka aing cekek wae. Kenapa sih Allah menurunkan gempa bumi, Allah menurunkan banjir bandang, Allah menurunkan simang corona dangukeun supaya maranehna kabeh ngarasakeun naon limpah-lampah nu kumaranehanana dilakukeun maksiat ku Allah diganti ku gempa, diganti ku diganti ku simangko naudzu summa naudzubillahi min kartos cekapnya tos wengi. Mudah-mudahan intina mah ayeuna urang nu datang ka ieu panempatan balik ti panempatan ieu ka imahna nu tara salat sing daek salat, nu tara berjamaah sing daek berjamaah, nu sok ngalawan ka salakina mudah-mudahan sing tara ngalawan ayeuna mah. Budak anu tara ngurut ka kolotna mudah-mudahan balik di pengajian sing nurut. Sareng mudah-mudahan santrian-santrian sing disarehatkeun, elmuna sing dibarokahkeun, elmuna sing dimanfaatkeun, sing dipasehatkeun lisana, guru urang sadayana sing panjang yuswana, diseueurkeun rezekina, disoleh tur solehahkeun putra putrina amin. Ibu-ibu sadayana sareng bapak-bapak nu mudah-mudahan kasabna ku Allah sing dilancarkeun.
rezekina sing diseurkeun, murang kalihna sing dijantenkeun, murang kalih nu soleh tur soleha, amin ya rabbal. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan sing aya manfaatna khusus kami sim kuring umum kami urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.